Juga anak-anak banyak ya tuh. Bantuin emaknya. Mak, iya teh sawah iya teh. Iya teh itu. Tiar. Teh Tiar. Itu teh namanya siapa? Neng, dah dulu Neng. Ada tuh. Ayo bah. Aduh, etak ngagetong. Oh, akbar. Kanggo bebek. Oh, mohon maaf. Oh, bingung. Tiga kalakan murah ngarang-rangan kadebat angin teu taleng kisah piraku. Ini dia sahabat. Di sini ada traktor ya. Itu mungkin sudah banyak sawah traktornya tuh. Hai teh. Wah, kurang laporkan. Numpak buru bal, numpak buru. Tumpakan tak buru laktorna. Ayo, kuda-kuda kolektorna. Lah, amang naonan. Ya orang cari mana? Ya teh nanti hamur teh. Teh, mana lamuran teh? Punten teh. Lah, lemur, mohon. Ciranyang. Oh, Ciranyang tehnya itu. Oh, Ciranyang. Orang laporkan dia karena TV lah. Mungkin aya dina TV-nya. Yo, aloh si Amang mah cenah kitu. Ye, yo mah. Eta nu jenaon eta? Teh. Aya tuh teh, ieu tang wadahan ieu. Mung Ciranyang. Teh. Sok di mana? Kalah labur cenah. Aduh. Jang, sana Mina. Enggak. Hah? Sana Mina. Hah? Arpa? Maulida. Oh. Ini yang kecil ini bocil namanya siapa? Hei. Ayo. Pot bubuk pucitruk gitu Haji. Aduh, udah mang Haji. Alhamdulillahnya. Aduh, di mana tuh Haji teh? Kadir. Oh. Dilaporkan ke Pak Jokowi karena tipikeun. Haji. Mohon mangga belajang mangga Haji. Mangga teh sok. Sok. Aduh. Nah, jadi sekarang itu kita lagi di daerah Ciranjang ya. Ayo neng sok kali buru. Ini dia lokasinya dan kampung ini namanya Kampung Ciranjang. Desa mana ya? Wah, di mana? Wangsul di mana? Ngalah cengkeh. Waduh, wah geningan tuh
Nuju panen anya. Nah, ti mana eta lauk? Nang ngeuseub, Pak. Urang ngeuseub ti wahangan. Panen teu ngeuit nu aja. Ari Sugante ti wahangan ieu mah. Aduh. Ari menuju panen cengkehnya. Anu ieu Oh, sebagian meureunnya. Oh, alhamdulillah. Di mana si Abu Mina? Ieu. Oh, abdi nyeulkeun izin bari ngaliput itu. Mohon, kang ngelaporkeun kana TV. Mohon. Ieu teh anu sia nyalira ieu teh. Oh, mohon. Nah, sahabat. Nah. Teh. Punten ngiringan ieu nya, nyukeun izin ieu abdi ieu. Inung. Aduh, panen cengkeh yang tuh. Alhamdulillah. Mohon. Abdi teh kedatangan tamu, sahabat ya, mohon. Di Sukabumi. Sukabumi ya teh ya. Mohon. Oh. Ini dia sahabat ya. Beliau namanya Kang Rian. Beliau juga mempunyai channel juga beliau teh. Namanya channelnya itu Gapura Alam. Alhamdulillah kita dipertemukan sama Kang Rian. Beliau datang dari Sukabumi. Jauh ya Kangnya Sukabumi ke Jampang 5 jam. Perjalanan 5 jam alhamdulillah nyampe. Dan katanya pengen main ke daerah Jampang Kulon dan kebetulan lokasi ini tidak jauh dari Kediaman JP dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke sini. Nah, Kang tuh. Di sini teh lagi pada panen cengkeh. Puntennya, enungnya. Aduh. Ayo Kang orang tanya-tanya orang laporkeun ka Pak Prabowo ayeuna mah laporkeunna. Kamari maka Pak Jokowi ayeuna ka Pak Prabowo laporkeunna. Tuh. Alhamdulillah para ranennya di dieu mah. Teh. Puntennya, teh mah tuh. Jadi ya teh Kang ieu dokumentasi abdi teh nya. Ti ieu ti universitas. Mohon. Mohon. Di universitas namanya ITB. Oh, nah ITB teh. Pertanian. Heeh. IPB. Jadi ieu mah kanggo dokumentasi abdi kana YouTube. Oh. Si Umi kin lebet kana TV Mi. Tuh Mi. Mi anu midorna ge seueur teh. Mang Rohim, Gapura Alam, Mang Jampang Posok. Punten nya. Si Umi kin aya dina TV Mi. Neng dadah dulu Neng. Dadah tuh. Hai tuh, dadah. Anu. Iya teh ngariung teh anu iya anu nyalira atan api kumaha no? Anu nyalira we ya. Oh, iya teh nya. Tina kebon nyalira? Eta borongan dinu batur gitu. Oh, mohon alhamdulillah. Sabaraha ayeuna perkawis ieu? Hargina? Sabaraha teh boleh ini? Sabaraha teh? 30 sakilo. 30 sakilo garingna basana. Oh. Garing mah 100 lebih. Oh, garingna 100.000. Mohon ya. 10, 20 gitu. Tuh, di sini juga anak-anak banyak ya tuh. Bantuin emaknya. Ma, ieu teh sawah ieu teh. Ya teh itu. Biar. Tiar. Itu teh namanya siapa? Neng ini namanya siapa? Ini Neng Arpa. Hah? Ini Arpa, itu Nita. Pak mamahnya mana? Nah, Oh itu yang tadi di atas tuh tehnya. Aduh. Arpa Maulida. Nah jadi gini sahabat ya. Jadi cengkeh ini Masuk. bahan buat rokok merenya. Yang seperti rokok-rokok seperti biasa sahabat ya. Jadi Jampang Kulon termasuk kurang lebih dari 40%-an lah ya termasuk cengkeh. Alhamdulillah di Jampang sudah pada panen. Tah, iya oge geuninganan panenennya. Ini cenah sahabatnya. Jadi ini juga nih katanya mau dipanen tuh alhamdulillah. Jadi kurang lebih ini tuh ya
1 bulanan kalau nggak salah ya, 2 minggu lagi lah insya Allah ini panen. Enggak. Ikut ke Jakarta enggak? Enggak mau. Neng ayo burin. Iya. Berarti ibu-ibu masuk ngumpul kieu merenya. Aya mah. Ngarumpul kieu aduh aya pakulian. Alhamdulillahnya aya lapangan pekerjaan lah gitu. Cuman musim-musimannya nu. Musiman. Musim-musiman aduh. Hujan. Alhamdulillahnya turun hujan ya, aduh. Terus sahabatnya. Alhamdulillah Jambang Kulon sekarang diguyur hujan bukannya diguru. Tuh, udah mulai hujannya turunnya tuh. Ari ieu bumi saya. Iya. Oh, teteh itu. Oh, mohon. Ari itu, nong. Nu paling di itu. Oh, itu bumi si Uminya. Oh. Tuh aya nu nyenak jukut deh oge tuh. Ayo, Bah. Aduh, etak ngagetol. Oh, Akbar. Kang Bebe. Oh, mohon mangga. Inu mangganya. Hatur nuhun, punten diwagal kabdinya. Mohon. Tin sadayana dilebetkeun kana YouTube kabdi. Mohon. Mangga. Assalamualaikum. Punten ya Ibu nih. Teh. Allahu Akbar. Hujan, buru hujan. Teh, ngadurukan. Langsung itu dia ngadurukan. Ontong. Tong bujil. Oh. Kunaon atuh can ibak Tapi lawas berat berat.